Dina awak ibu teh aya cai. Tuh alam dunia sakabeh nati Sabang sampai Merauke, alam dunia kabeh nuku Allah dijadikan lautan teh aya dina awak ibu. Lautan ayana awak ibu. Naon pan cai laut mah asin, gerat letak we cai panon. Bener asin. Nah anak gerhana apal, apa pernah ceurik nalika diputuskeun. Tuluy celakana letah, oh ternyata asin. Kabehanana dek agama naon wae, dek jelema urang mana wae, dek suku ras beda wae, mengatakan ai laut adalah asin. Naon logika dina hirupna? Hirup pek bae beda, tapi aya nu sarua. Mun ceuk urang adalah uyah, mun ceuk urang Indonesia adalah garam, rasa mah anger asin. Jadi naon atuh makna hirupna? Urang wajib ngahargaan sasam sanajan itu teh beda.